Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Ramadhani Aditya, kelas 4 di SDN Cipangisikan, Kecamatan Rancabali. Dina kesempatan ieu bade mempresentasikeun hasil review buku dina bentuk puisi. Judul buku Belajar di Bulan Ramadan. Panulis PGRI Republik Indonesia. Penerbit Majalah Hibar Sabilulungan. Jumlah halaman 48 halaman. Islam teh agama urang, anu ku urang dianut, anu ku urang dipika cinta. Nyaeta agama anu bener di antara sakab agama. Islam oge nya aya na nyaeta 1 sahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji. Eta eusi rukun Islam. Islam cuma gaduh 1 pangeran, nyaeta Allah nu Maha Esa. Nu mere urang kahirupan nyaeta Allah, pangeran sakabeh umat. Islam oge gaduh aturan lamun ngelakeun kasalahan eta balesan nu dosa, lamun ngalakonan kasalahan eta balasan na pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.